Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Barudak kumaha daramang sadayana. Dinten ieu urang diajar deui bahasa Sunda. Materi ayeuna nyaeta materi bab ka-7. Materi bab 7 nyaeta ngeunaan carpon. Naon wae anu disebut carpon teh regepkeun nya barudak, ulah hilap, catet materina. Sate acan diajar hayu urang ngadua heula. Sate acan lebet kana materi, hayu urang tingali heula naon wae tujuan pembelajaranana. Ya, setelah selesai pembelajaran carpon, peserta didik dapat 1. Mendeskripsikan pengertian carpon. Kedua, dapat mendeskripsikan unsur-unsur carpon. Tah perhatikeun nya barudaknya, di dieu aya pengertian carpon. Naon carpon teh nya? Carpon singkatan tina carita pondok. Nyaeta karya sastra anu direka dina wangun prosa kalawan ukuranana pondok. Istilah carita pondok lamun dina bahasa Indonesia teh disebut oge cerpen, cerita pendek. Lamun dina bahasa Inggris mah disebutna short story. Tah ayeuna urang lebet kana ciri-ciri carpon. Ya naon wae ciri-ciri carpon teh? Nya nu kahiji, jumlah kecap atawa jumlah kata ngan ukur 5.000 dugi ka 7.000 karakter. Terus lamun diketik dina kertas ukuran A4 ngan 4 nepi ka 7 halaman. Anu katilu, jalan caritana ngan saalur ya. Jadi ngan hiji alur. Anu ka 4 palaku, latar atawa setting teh henteu loba teu kawas novelnya. Jalan carita na oge sederhana, henteu pajurawet kawas novel. Terus anu kagenep, eusi carita mangrupa rekaan pangarangna tapi asup akal, teu siga dongeng anu loba pamohalanana atau loba mustahilna. Ya. Tah perhatikeun barudak ayeuna nya, carpon sering dimuat dina koran atawa majalah. Tah lamun hidup aya nu osok maca koran atawa majalah, urang teh sok ningali aya carpon-carpon boh dina carpon remaja, carpon anak, carpon dewasanya sok aya dina koran atawa majalah. Anu kadua, carpon Sunda mimiti dimuat dina majalah Parahyangan dina tahun 1820. Tah ngeunaan carpon deui nya. Tahun 1830 aya buku eusina mangrupa kumpulan carpon anu diterbitkeun judulna teh Dogdog Pangrewong karya GS teh singkatan ti Godi Suwarna. Jadi katelahna terkenal namina GS. Tah barudak tak ieu aya contoh-contoh buku-buku kumpulan carpon Sunda. Nya diantarana nyaeta aya nu judulna Carita Biasa karya Raf. Tah Raf teh nami aslina Rahmatullah Ading Afandi. Terus anu kadua Papacangan karya Rusman Sutiamarga. Anu katilu kumpulan carpon nu judulna Neangan karya Caraka. Anu kaopat nyaeta Jajaten Ninggang Papasten karya Yusrusiana. Anu kalima Diwadalkeun ka Siluman karya Ki Umbara jeung rea-rea deui nya tah. Alhamdulillah barudak sadayana materi dinten ayeuna parantos rengse. Mugia materi tadi tiasa diregepkeun ku anjeun sadayana sareng atos dicatat materi nu pentingna. Mudah-mudahan hidup sadayana tiasa ka tahap berikutna nyaeta tahap postes nya. Hatur nuhun ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.